Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Kumaha damang? Mudah-mudahan sadayana sehatnya. Tong hilap, urang ayeuna mah kedah menerapkan 3M nya. Kedah mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Cenah saeureuna teh kitu. Sumuhun minggu kamari urang kantos patepang ka sakola. Sok sanaos mung setengah jam teras, mung saminggu mung sakali deh nya. Tapi alhamdulillah urang tiasa tepangnya. Sok sanaos ayeuna urang teu tiasa patepang deui, urang kedah diajar online deui, urang daring deui. Mudah-mudahan teu janten darting nya, alias darah tinggi. Ya, teu karaos urang parantos lima sasi diajar bahasa Sunda. Tah sakedap deui sasi Desember hideup kedah ngiringan penilaian akhir semester atau PAS teh. Kapungkur mah namina UAS nya, UAS. Ayeuna mah namina janten PAS. Janten hideup sumangga dibaca-baca deui catatanana ku hideup kangge nyang hareupan PAS. Ibu naon wae kisi-kisina. Kisi-kisina mah nya nu parantos didugikeun we insyaallah araraya sadayana nya. Diaos we. Upami hidup ngartos mah diaos hungkul oge pasti emut kin kapayuna. Ya, upamana ros deui ibu PAS-na online atanapi ka sakola. Ningal situasinya ayeuna urang kondisina utamina Kabupaten Bandung lebet kana zona merah janten nya. Upami Desember masih kena zona merah nya wayahna berarti urang online deui ulanganana. Sapertos urang kamari PTS nya penilaian tengah semester tah sapertos kitu. Ya mudah-mudahan we Desember mah tos tiasa urang patepang di sakolanya janten hidup tiasa PAS di sakola. Oke, minggu ayeuna urang diajar ngeunaan tah kitunya salarasna materi kelas 8 parantos rengse sadayana parantos didugikeun ku ibu. Mung kumargi waktosna masih keneh aya janten ku ibu dipasihan materi-materi tambahan. Ibu aya teh dina PAS. Nya bade aya patanapi henteu da ieu mah ilmu janten hideup moal rugel kenging ilmu mah gitu ya. Mudah-mudahan hidup resep kana diajar kumargi jalmi anu diajar mah bakal digampilkeun ku Gusti kana rupi-rupi naon hal wae. Oke, minggu ayeuna ku ibu dipaparin materi majas. Kantosnya hidup diajar majas atanapi gaya basa nya bahasa Indonesia nama majas, pami bahasa Sunda mah disebatna gaya basa. Nah, gaya basa nu mana, Bu? Gaya basana urang diajar anu eufemisme atanapi dina bahasa Sundana disebat gaya basa rautan. Nu kumaha gaya basa rautan teh? Ku ibu pasien contohnya sapertos kieu. Bu, permios abdi bade kapengker. Contoh sanes. Dupi tuang ibu teh teu damang emutan. Terus kapendak eufemisme nu kumaha? Kalimah eufemisme gaya basana tasyan ku ibu pasien dicontoh. Hapunten ibu ieu tuang putra teh geuning kirang diajarna. Nah, terus nami tajan. Atosnya mun tah gitu janten gaya basa eufemisme mah nyaeta gaya basa nu digunakeun ku cara ngalemeskeun caritaanana. Nah, tujuanana pikeun ngahargaan jalma anu diajak nyaritana atawa anu dicaritakeunana. Sapertos tadi, contoh anu pertama, Bu permios abdi bade kapengker heula. Maksudna mah kapengker naon?
muhunnya tiasa jadi kehampangan atanapi tak gitu jantan supados kumargi ngahargaan anu diajak nyaritana, jadi nyarosna Bu permios bade kapengker heula. Da padahal mah misalnya kapengker teh bade kehampangan misalnya teh teu kieu heula. Bu permios abdi rek kieu heula pan teu kitu nya. Jadi teu sopan kitu mah. Tah ieu fungsina gaya bahasa rautan teh. Jadi pikeun sopan, langkung, halus gitu, langkung ngahargaan kanu diajak nyarita. Contoh sanes nu tadi ku ibu dipaparin nyaeta dupi tuang ibu teh teu damang emutan. Jadi maksudna mah upami kasarna mah kieu ari indung maneh teh gelo gitu. Tah kan teu mungkin nya nyarios nyarita kitu. Teu mungkin teh urang kan kabatur mahnya nyarios gitu. Ku kituna diangge gaya bahasa rautan. Jadi langkung halus supados ngahargaan. Jadi kan kirang emutan teh berarti hilang ingatan, ingatannya kurang berarti aka gelo teh ya. Tah supados bahasana lemes jadi ngangge gaya bahasa rautan. Dupi tuang ibu teh nuju teu damang emutan gitu ya. Contoh sanes nu tadi hapunten ieu tuang putra teh sesah non tadi teh hilap deh. Hapunten tuang putra teh geuning kirang diajar. Nah berarti teteh maksudna mah ibu punten anak ibu teh bodoh gitu. Tapi kan guru teh nyarios kitu nya. Nyariosna cari kata lain gitu. Nah, cari ngangge gaya bahasa eufemisme ieu atanapi gaya bahasa rautan ieu. Jadi kirang diajarna. Jadi sesah nampi pangajaranana tah gitu. Jadi gaya eufemisme mah kitunya milarian kalimah sanes atawa ngalemeskeun caritaanana. Kumaha tos ngartos gaya bahasa eufemisme atanapi gaya bahasa rautan ngartosnya tah sumangga ku hidup ku ibu di dia dipaparin kecap-kecap anu tiasa didamel kalimah ku hidup. Jantan ku ibu dipasian kecap ieu tunawisma, jalma leutik, pramowisata, kurang ingetan, loba katuna tong ieu. Kirang ngadangu tunata jeung sanes-sanesna nu ieu sumangga ku hidup damel kalimahna. Sapertos tadi kalimah anu ngangge tangtosna ngangge gaya bahasa rautan. Ngartos ya. Nah, minggu ayeuna pancena mung sakitu mung aya 10 damel 10 kalimah tiasanya tong hilap tulisanana kardah rapi. Teras huruf sareng na oge dibentenkeun. Nah, upami hidup masih keneh teu ngartos sumangga tiasa ditaroskeun dina kolom komentar. Tong hilap oge ibu tadi hilap ngemutan tuliskeun nami hidup ya jenengan hidup, kelas hidup sareng sakola hidup dina kolom komentar kangge daftar hadir bahasa Sunda. Nah, sakitu wae minggu ayeuna materina. Tepang deui minggu payun insyaallah. Mudah-mudahan urang saterasna sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.